ai salat teh tugasna aqimus shalah adegkeun salat lain laksanakeun tapi adegkeun maksudna di mana geus diadegkeun nu jauh bakal dideketkeun nu hese digampangkeun contohna batur mah geus ngadeg-ngadegkeun tower adegkeun tower di mana geus diadegkeun tower akah ti dieu ngomong ka Jakarta teu kudu imit mawa mobil cukup ku halau anjir cacak syariat nyai cager di Jakarta nyai ceuk urang Jakarta cager mah teu jam-jaman jadi hartina nu jauh dideketkeun nu hese digampangkeun bener dawalah tapi kunaon atuh naon dewek mah salat dikeureuh tapi sangsara jeung doa teu dijabah wae boa eueuh pulsaan boa meureun tara zakat anjir tara sodako tara nyieun kahadean ka batu kumaha lamun dewek daek sodako daek zakat tapi teu nyambung keneh boa teu dicas boa tara silaturahim jeung baraya jeung kiai jeung ajengan jeung alam Allah kumaha dewek ayeuna dicas nanyakeun ka ajengan kadeuketan kiai beureun jeung daek amah tapi teu nyambung keneh boa HP-na digadekeun rumasa henteu anjeun salat teh digadekeun kana pangabutuh anjir eta leuwih berat boa anjeun salat teh lain karena Allah karena aya kahayang ditukeurkeun jeung pangabutuh digadekeun kana urusan dunya mana kewajiban anjeun salaku manusia pengabdian anjeun iya kana wudu wa iya kana sanes puasa dikeureuh tapi eueuh hasilna ya nah eleh ku hileud ai puasa dina bulan naon Ramadan ai hartina Ramadan pembakaran ai dibakar panas tiis panas apa hileud apa hileud panas akibat tu barang hakan ngabuleun maneh bayangkeun hileud mun mikir tina tangkal itu tangkalna aya di Brebes manehna hayang ka Jakarta atawa hayang ka Cirebon mungkin teu henteu tapi manehna tapa puasa akibat tina puasa panas awakna jangan jadi kukupu bisa ka Cirebon ini tiber nu hese digampangkeun ngaha ai hileud aya hasilna puasana ai sia naon puasa teh kalah para sea zakat kalau beuki pedit sia teh beda masjid geus pahrang-harang siri omongkeun Allahu nyaun orai puasa manehna akibat tina puasa awakna panas megar ngora deui hayam puasa di mana nyileungleum dedahar teu nginum akibat tina puasa awakna panas nepi ka bisa megarkeun anakna aya gunana eta hayam nah eleh ku hayam ai sia ladang puasa naon nah jauh jauh ayo ladang puasa teh eta THR di pelongna THR Pak digadekeun kana urusan dunya paingan teu dijabah eta geuning panyakitna